Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampurasun baraya. Hatur nuhun kanisrina di episode hiji tos nyanggakeun kasim kuring kanggo neraskeun carita episode kadua. Sateu acan kacaritana tepangkeun wasta abdi Anggi Pertiwi kelas 12 MIPA 4 absen 3 SMA Negeri 2 Bandung. Baraya teu kedah lami-lami deui, hayu urang langsung wae ka caritana. Aya salah saurang nu hayangan nyepah. Da baheula mah biasa lalaki nyepah teh. Pek meulah jambe ku bedog dina akar. Jambena beulah ngejadi 2. Ari bedogna tea keuna akar. Cer bae tina akar teh bijil getih. Lain getah anu bijil tina akar teh. Tapi ieu mah getih. Tur rupana oge beureum. Ari kumanehna disidik-sidik. Horeng akar teh beut sisitan. Sarta tekung silila muliat ngalaunan. Ari dilieuk kata beluhur si horeng ore sanca gede pisan. Aya meureun sagede catang kalapa mah. Sungutna calangap huntuna ranggeteng. Letahna anu nyagak elek-elelan. Gancang bae atuh jelema teh pahibut. Aya anu ngadeg, aya anu numbak, aya anu ngagebugan ku panenggel. Atuh henteu kungsi lila oge. Orai teh geus ngalonjor dina taneuh. Dagingna pada ngarecah ku sarerea. Tuluy dibarawa balik ka imahna. Baralikan bari saruka bunga. Ari daratang kalemburna, jelema-jelema teh pak pikpek ngolahkeun daging orai tea. Sawareh diangeun, sawareh ditumpeng, sawareh deui dipanggang di tiiran. Maksudna keur sidekah bumi tea. Keun bae ku daging orai oge cenah. Da sarua ieu daging-daging keneh. Kacarita orai sanca anu tadi, si horeng lain orai sanca samanea. Tapi orai sanca anu keur tapa. Barang jasadna geus paeh. Sukmana salin jinis jadi budak buncir. Tapi saurang oge taya nu nyahoeun. Eta budak buncir teh awakna hideung. Beuteungna bureunteuk, kawas cacingeun. Suk budak buncir teh ka jero lembur. Tuluy ngadatangan ka jelema-jelema. Anu harita keur popolah daging orai. Budak buncir minta dahar. Tapi saurang oge eueuh anu mere. Lantaran urang dinya mah paredit. Tara daek ditulungan kanu keur butuh. Tara daek katalang kanu keur susah. Tina banget beurih beuteung, eta budak buncir lempangna jejari-jegan. Tapi tepi bae kahiji imah anu nenggang. Ari anu boga imah teh nini-nini. Nenjo kaayaan budak buncir kitu. Nini-nini teh karunyangan pisan. Tuluy bae budak buncir teh dibere dahar. Dahar jeung saaya-aya bae. Kawantu nini-nini teh lain jalma aya. Nah, eta carita di episode kadua. Baraya pasti penasaran keneh kan kumaha sih carita selanjutna. Teras dangu ke carita episode katilu anu bakal dilanjutkeun ku Dwi Tio. Hatur nuhun baraya nu tos ngadangukeun episode kadua ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.